Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ka para penonton Papatong TV. Tong poho Like, comment, and subscribe. Al-Asr demi masa. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Ya Allah, naon nya artina? Sahanya anu bisa ngajelaskan surat ieu? Keren boy. Oh iya keur ieu em. Dia. Arek udang sugan nya. Nah boy, Iya, keur bingung mikiran ayat im. non mikiran mayat. Saha nu maot? Oh nu modar im. Iya keur bingung mikiran ayat urang keur ngaji. Oh, ek ngasara gaji. Astagfirullahaladzim. Gandeng lah. Engker 5 menit tambah di masalah maneh mah. Oh, hebat atuh. Teh, amang bak sama Andi. Hayu atuh siska oge palai papentak aiem, lumayan budak-budak. Bener teh, barang langka eta mah. Bener Neng, barang langka. Moal aya di hayu atuh. Hayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salik. Aya beb. Kangennya, Kak. Mun karasol di ompok oge. Non, ek ngalatoge. Mulai ya. Mulai raribut ieu mah. Pasangan teu nyarambung. Munang seru pasangan ieu mah. Ngomongkan orangnya. Cek kebitaun deh. Madia kumaha maneh em? Mang, geuning mau kitab sih emang bade diajar ngaji. Muhun neng, ieu keur diajar ngaji. Cuman lieur can ngarti. Taruh suruh ya tuh ke MC buat ge ngarti. Nya boy, madang heula sing leuleus. Oh, nyambung. Abi tuh, Pak, tanyakan heula, Pak. Ayo, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aya tamu mah kalabat. Bakal tua. Mangga. Kumaha aja, Gal? Alhamdulillah Neng. Jaga. Ah, cager. Alhamdulillah. Kumaha sarehat sarena? Alhamdulillah. Mangga sarag sama mangga. Aduh. Sinaren sinanten dan ieu si Ujang sareng si Neng keur sarumpahan ka rompok AA.
Buah badai prayogi. Iya, ah. Bade naroskeun surat pendek. Mana deh? Nah, iya, ah, bade naroskeun surat pendek Al Asri ari harti sareng maksudna naon teh, ah? Aduh, punten Jang. Amat teu tiasa kedah naroskeunna ka ahlina bae. Percanten mudah-mudahan tiasa ngajabarkeun. Buyos, ah. Yang penting mah nyalindung kana keterangan bae. Punten, ah. Ieu pang jelaskeun. Mangga. Oh, Al Asar. Tapi puntennya Jang. Ieu mah bilih lepat aa. Mohon, Da ah. kedahna ka ahlina nya. Mohon. Cuman berusaha mudah-mudahan izin Allah sakitu unggulnya. Mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri hartina teh pandi dia demi masa. Mohon. Innal insana lafi hus. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Oh, Illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bisob. Artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. oh. Terus maksud jeung tujuanna kumaha, ah? Wal asri teh artina demi masa. Kunaon demi masa? Eta teh pan ucapan Gusti Allah. Gusti Allah bage sampai sumpah. Kunaon sampai sumpah sabab waktu teh moal balik deui. Kunaon urang manusia kok bisa lalai. Nyambung dina kana keterangan ayat nu kadua, sesungguhnya manusia itu kana golongan zaman nu rugi. Sing sahaja mak nu lalai kana waktu nya geus pasti jadi jalma rugi. Boro-boro di akhirat di dunia geus kaasup rugi. Tah maksudna tujuanna kitu Jang. Asa teu ngarti, ah. Panjang teuing. Lain tengah arti ya imah tapi tekadang saparo. Ai mah ilmuna oge jadi selang-seling. Terus selanjutnya kumaha, ah? Contohna kieu Jang. Saupamina si Ujang aya pagawean. Terus Ujang nyekelan HP beteureun eureun. Sampai poho kana pagawean, poho kana dahar, kan eta kan geus ngarugikeun si Ujang. Berarti si Ujang geus lalai kana waktu. Jalmi anu nunda pagawean sarua jeung nabung kasusah. Nya, ah. Hebat maneh mah, Im. Urang salut ka maneh. Tah, kitu. Gini ngarti si Ujang tah. Mohon, ah. Tos lapar. Hayang madang. Heuh nyambung sakali, budegna salilana. Aduh. Tos, ah. Ayeuna mah urang ngarti. Berarti jama anu lalai teh jama anu ruginya. Ayeuna mah tuh bade pamit bae nya, ah. Oh, Nuhun terus dijelaskeun. Mangga. Mangga tuh. Ieu dicanapnya. Mun mangga jalangurkeun bae nya Neng. Punten ya. Assalamualaikum, ah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mangga. Rumasa abdi mah nganggur tapi hayang kanu gede jugur aromaos teu bisa ngaos tapi hayang geura nojos. Dek, ngomong-ngomong orang suka naik jomblo bae. Sia nu jomblo aing mah keur proses jeung Neng Intan. Banget siap pitak. Ongkong ngasih tolak mentah-mentah. Ja, kakaraga ditolak. Sampai rage diuber ku aing mah. Ulah sebut aing budak bangor. Bener-bener siap mah. Edangan teu kepalang sade. Tapi aing salut ka nya he. Teu gampang nyerah. Lalaki mah kudu kuat siga batu, lamun boga kahayang.
Kudu lulus jujur, lihat tali, lamun keur mikir. Edan itu sia kesurupan non sade. Aing mau. Maung tindi. Tinu pedal po. Eta mah lain maung singa. Kumaha aing. Bos ieu mah kesurupan cendet lain singa. Belegug sia. Kasurupan cecenet mah bisa ngomong. Dek, ngomong-ngomong kan orang hirup teu boga bapak. Jadi orang teh yatim kembar. Terus diting aing kembar jeung nyaneh. Geus pil. Ulah sok ngomongkeun bapak urang nu keur maot. Aing jadi sedih. Adanya bisa sedih sade. Perasaan aing mah acan pernah nempunya sedih. Aing sedih. Lamun inget ka kolot teh. Rumah sa aing can bisa mulang tarima. Dek, sarua. Aing can bisa nyenangkeun bapak. Kira-kira cuang jaruh be ka bapak, ka makam bapak. Hayu atuh. Tapi aing teu bisa ngadoakeun anak. Sarua dek, aing teu bisa. Tapi cok kiai mah, aya niatna hade mah anjuk sia doana cenah. Oh kitunya. Iraha urang jarohna pil. Coba poe Jumat dek. Nyatu. Bejaan bae. Aing sok pohoan sia. Siap. Dek, nenek kan geus nembak si Intan. Sanajan ditolak ge. Aing hayang meureun nembak si Ukti Memei. Siap nyeri hate. Kan nyeri hate ngagantung maneh. Aing loba belajar ti nyana, Dek. Teu gampang nyerah. Ayo jangan ayeuna mah Ukti Memei. Gentenan waduh kare aing. Ayo. Hayu. Wah. Gini, yang madang tuh, lapar tuh, laparnya. Kue tukang gorengan. Oh iya, ayo bola. Video apresiasi. Bener cek MC teh, jalma anu ngalalaworakeun waktu teh termasuk zaman nu rugi. Mun mang ari bedah mah Gusti Allah ge nyaang ka manusia. Nya nih, rumah sa sok ngalalahikeun kana waktu. Komo kana urusan salat mah, loba pisan katinggalanana. Leres aboy, urang kada loba belajar deui tentang agama supaya henteu kasasar hirupna. Nyai. Moneng. Bener boy weh, kieu mah ngeunana ngadar baso. Anu ngeunah pisan mah ngalaleukeun maneh ka leuwih biru im. Tah kitu. Hayu atuh. Teh, gaduh kamu teh lucu pisan. Pantesan orang langka. Leres neng, ngan kada ekstra sabar. Budak minggir sia. Aing teh diuk. Si Pitak geus ngarep ka bogo aing. Bareto bebeb aing. Ayeuna incerannya nepil. Oh. Cuma ngajar bae Dek. Hayu lah. Nah, Pitak, sia teh ulah mentang-mentang ganteng, kabeh awewe di bogohan. Sia untunang paling disikat ku sikat wese. Bareto si Intan. Ayeuna si Maya. Buang ke main dong aing ku sia di bogohan. Saha abdi mah teu. Ieu mah ponakan abdi. Jah, nggak bohong. Aing teu percaya. Keur aku Ukti Memei anu geulis nu herang siga lampusen ponakannya neh mah. Sakalian bae lampu tembak, lami silau upil.
Terus Amaya mah ponakan Mang Andi. Oh, ukti meme. Anu geulis 3 bulan purnama. Bulan lagi Allah. Da gerusum hujan. Tahu hujan. Ge. Oh kan tuh deh. Oh, ukti meme. Anu geulis, anu matana sipit, anu irungna mancung siga tumpeng ke jokoneng. Anu halisna siga lauk jeler paeh. Sakalian belok bogo mabok Gandeng sia yang dicekek logor ku aing. Irap aing da sia malah dicekek logor. Ukti meme, I love you. Sarang heo, hu aini. Bu aini. Oh, eta maksud aing mah sade. Abdi bogoh ka anjeun. Jangan marah dan KBG wih. Lain sih. Woi, aku padamu. Age lupa itu nonton aja ya. Aku padamu.